mau siap. Mantok siap itu tong mantok di kadio. Ya, semantok si Neng. Pasar boga salah kita beleguk boga otak. Kamang Edi harek nitah gawe ieu di imah makan teh nu balalocor. Seun tengah imah ke musim hujan mah. Sai hujana. Kang Edi. Edi Kang Edi. Tat. Diusir kurang. Mana ieu rek ka mana atuh? Mana we aing mah rek nuturkeun nang suku aing mah. Begini aing mah ge. Tadina urang teh Kamang Edi teh rek nitah gawe. Pek urus kumaneh. Aing ge init. Ya aing mah geus teu kuat terus si Suredi teh gara-gara maneh ngagoda wae salak. Aing mana rek ka mana atuh mah mawa kapeli hideung. Ka mana we aing mah nuturkeun nang suku aing. Ieu teh harta benda aing eueuh sahiji-hijina sakekena. Tuh maneh mah bagana hararideungna nu di depan lah bawa pusiata. Urusnya si Edi mama geus sia Sureneng bae. Gitu namanya tega. Gusti aingnya si Surija. Aingnya si Surija. Ija, mana teh tega ka aing? Gara-gara urang meureunnan pasawa jeung si Kang Edi, padahal urang teh atunya ka manehna teh curigaan wae atuh da ah. Urang rek balik ayeuna mah ah. Larinan di mana teh. Edi jangan pasawa wae gara-gara urang meureunnan. Aing mah pikir-pikir asal ngeunah henteng batur ah. Mendingan balik deui we da ieu mah ka imah-imah aing. Ini mah si Sureneng, ngenaon si Sureneng Suredi atuh. Aing mah balik deui we ah. Imah-imah aing mah dirasa. Sureneng lewat. Ya. Aing mana teh curigaan wae ka aing. Kumaha atuh aing ijah. Untung teuingeun maneh mah ah. Urang teh serba salah jadina. Padahal urang teh jeung si Kang Edi teh eueuh nanaon atuh Surija. Maneh nepikeun ka kabur-kaburan kitu. Ijah, balik Ijah. Ah. Mun maneh kitu wae ka urang mah rek naik ka ditu tuh ka duluhur aing mah. Rek kagejeburkeun maneh ke ka sawah. Aing mah atawa rek naik tuh ka luhur itu tuh aing mah Ijah. Ya. Aduh Sureneng. Kunaon maneh ni leluasan nya ija di dieu. Aduh nu geulis dek ka mana nu geulis ka dieu. Tega tuh ka urang. Dia gade gebrak geulis. Tadi bisi dibayar ku aing urang teh tadina teh rek turun gumalis teh maneh kaselain kolot wae ka turun. Arek ieu ka dieu tah. Mentong gade leluasan. Kade. Maneh atuh tong curiga we ka urang. Moal buru tur. Bisa aya nu nyoco teh kana eta geura buru. Aing apean tumben atuh balik deui. Balik deui tidak urang teh asa teu pararugu. Heuh nya dasar waka awewe heuh. Urang teh ngarasakeun ieu kada turun. Kada buru. Buru ngajedog ka didinya bisa dibaledog ku aing ya. Tuh nya da maneh mah. Turun. Menurut ka aing bisa aing nginit deui ye. Turun. Saya nu nyoco tuh tina liang tuh. Kayak bareng maneh. Nyusakeun deui aing. Dirasa mah beregong jadi jelema teh. Sok atuh pacan teh oleh si awal mun pasa deui. Maneh tong nin kaonaran nya. Kesel atuh da. Wih. Sok ulah ya. Sok wih. Awas samun kitu deui kalakuan. Tadi entar urang teh rek loncat tah ti luhur. Mentong, hayu bisa dibaledog ku aing buru-buru hayu balik. Loncatnya. Hayu udah golis neneng aduh si cantik. Maneh amak-amakan we neneng geulis teh. Sok wih. Kita sawar ngejebutkeun mana Manja sekali kau jadi orang. Sok wih. Nah. Awas yang mencurigaan deui. Moal.